Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rampes. Abi juga Ustaz. Aya nama. Ulah ditinggali dina kieuna hatena kedah bersih. Tak gitu, nya bener. Kayak jika nu teu ridho nyebut Ustaz. Wih, lain terido. Kurang ridho. Alhamdulillah terus ngalaksanakeun Idul Adha, Idul Kurban. Leres. Ai parurah sabaraha hiji domba Kamari teh ngalekek ngalekek teh 2 domba. sapi Sapi 2. Ari Kang Yeye di ditu dirancah Cisontronya. Allahu Akbar. Amin. 2 sama sapi ya. Alhamdulillah. Kang ti kru acung udat channel mah nya alhamdulillah hiji lah cekap tapi dah ku ikhlas. Sae Ku ikhlasna sareng ridona gitu. Tak gitu. Pokok utama Eta. Utami nama. Utami ke. Jiga lu aklik mun jiga nu ya atuh da abi kan pasar terus masantren. Oh ayeuna teh. Alhamdulillah. Tapi ai nyalung mah angger. Ngebakatkeun. Mangkeun bakat pinter. Main. Bakat bisa. Oh, ya jalan ke mana euy? Iya. Ngasasir. Ye. Adio. Duduk di jalmi. Alhamdulillah. Punten angin calik. Salah si udah. Gararateul ku ieu teh ya. Tas ngarit. Tas di kebon. Ayo itu natas di naon? Tas baban. Duluy. Kapan tas cek kolot cenah kudu daek tuncap tancep. Oh. Benar. Benar. Daek bangsa datang kala kudu baik kawin-kawinkeun. Cek ya kreatif. Urang aya ngawe sing telah rek kawinkeun kalapa jeung sampe. Wah, eta kumaha tah? Eta biasa nganak Bagus. anakna. Hah? Anak. Nah atuh nganak. Ayo tuh kumaha? Teu nyaho. Henteu. Ngawinkeun kalapa jeung sampe jadi urab. Ai sugan jadi montok. Ai maksudna mah kieu lamun Kang Bonet jeung awewena kawinkeun engke jadi anak. Wah, pasti. Da ieu mah bibit rendah ieu. Jika merah puguh anak ayam. Lain masalah bibit rendah. Iya. Masalah ngawinkeun sampe jeung kalapa. Da lain sajenis. Kalapa mah jeung kalapa. Nah, bisi arek mah nurutan. Ngawinkeun alpukat jeung pedas. Bagus. Oh, tak aya deui. Kan kadek ti kamari mah urang tibalik. Ai tibalikna Kumaha? Jadi kuduna maksudna pedas teh hayang sagede alpukat, jadi emang tibalik kalah alpukat sagede pedas. Bekilot. gagal ya mah Jadi urang ngarujak alpukat teh aya 3.000 sikina gelas kocek. Wah, diguyar terus. Jadi kubang lamun itu nyebutkeun kocek ulah nyebut buyar mah nih. Itu masalah ngobrol teh. Bet biasa we kocek itu mending. Akan tiga ustad. Nya Sae nya. Sae. Da kabeh ge ieu Kang Eye. Mirip Kang Bonet didinya ulah sok ditingali kieuna keun bae da. Sae. Ieu hatena bersih. Cai panjeung seurikeun. Ya, Kumaha? tadi bareng datang cenah juang lohor yuk cenah ka masjid aya masjid da. Nya, cakep. Ayo cek urang teh. Nah sok daek salat di si eta. Ayo kurang teh di bawah sok cenah ti hareup maneh imam. Nya. Da eta kadengena mereka sujud dibletuk teh kan disada ngebledak meureun aya ditanya teh kunaon teh pak utarang cenah ti dagor kan bisa ngangeran. Tutulu ya. Jadi kieu Kang Uda Kang Eye Kang Bonet ngalumangsungkeun tadi patepangna silaturahmi. Ya gitu. Di pangersa Bapak hajatan di dieu pun lanceuk. Si Asep sareng si Neng akadan atos beres. Ya, Mudah-mudahan dorong pinuat ti sadayana. Jadi teh aya nu hajat. Mun Iraha beurengna. Kiai pangga jadi ngalieu. Ayeuna hiburanna calung tadi. Tepatnya ayeuna teh nu gaduh hajat teh boga hajat. Iraha beurengna. Ayeuna udah. Ayeuna bubar. Isuk mah bubar. Ti dadak sakala grup. Engke mah aya calungnya. Calung engke mah. Lah boro-boro kuat nyandung. Calung. Oh geus diganti deh. Ganti. Tidak nyandung. Lain tadi ngomong-ngomongkeun tas kurban. Kurban. Kang Eye atos 3. Ieu 3 sareng sapi hiji. Nah. Akang Kan
Akang ngorban. Abi mah teu ku sapi. Henteu. Teu ku domba. Henteu. Abi mah kurban teh. Kunaon tuh? Katabrak motor kamari di ditu. Kor. Kan Korban. Eta korban. Oh, korban kitu mah. Benten dia tuh. Benten kurban sangkor. Kapan Kang Ieu aya kurban mah anu tos pohel waosna. Tah. Urang ge ompong. Ya, anu tos pohel. Anu pongahnya. Bae ieu mah beres keneh. Tah. Kang Acung. Tuh, orang geus eueuhan. Atas ieu mah dah. Urang Kari- mah pangna omong ompong teh ieu teh kamari sanggeus nafsu jeung kareta. Ayo Ieu tuh. Kang. Akang geus pohel. Kari dikececet ayeuna. Oh, tak arek ku urang. Dikececet. Menjenengan kurban. Genjem kanu hajat urang. Bejana ge jang taun engke. Can kapilih ayeuna juga Oh, nya. can kapikir ngan sarere age geus ngirong. Anu pohel, anu pohang. Huntuna langsung wae kececet. Cecet. Eta geus manjing kan. Tuh teruskan ka Pak Amil tuh. Ka pangersa Bapak Haji. Anjing. Gitu. Ya cegah Cang, cekap sakitu ge heula lah. mohon dari pan rusuh. Bade ka mana? Bisa kabujeng maghrib. Oh, Kan ada ke masjid, di masjid ada imam cenah. Ayo bisa ke masjid. Jadi kan Masa ke masjid. atuh tatanya teh kumaha urang we. kapan dulu? Oh, Kang mereka ditu. Mangga wilujeng. Mantunya malam ya pada. Nun. Wilujeng ya. Ayo si Uda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Si Uda. Oh iya teh. Tah ayeuna nu tiluan rek saheula nu ini. Dasar rek saheula. Abdi heula. Mangga atuh Kang. Ngarek terus ku mana ayeuna? Abdi ge sami bari ka ditu. Ka mana? Oh, Tetep saya pada sonten bukan saya waktu teh. langsung abdas. Mohon Langsung. mohon. Akang mereka mana ayeuna? Beureun urang mah bingung. Ditinggalkeun acum ayeuna. Nya. Beureun eueuh batur. Can, Gitu. abdi tah. bade angkat. Tak gitu. Punten ka Akangnya. Ih, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sun atuh kausan ngomong. Sehat. Mak jangan. Sehat, Mak. Aduh. Anu jang, Halo teman-teman, beli kaos Acung Udat Channel untuk mendukung Acung Udat Channel tetap eksis dalam YouTube dan menghibur teman-teman semua. Oke, yuk jangan lupa order untuk kaos Acung Udat Channelnya, bahan dari Katun Combat 30S. Silahkan dipesan ya teman-teman. Terima kasih.